Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir. Riwayatkan Ki Jabir bin Samurah ai ngaji kieu mah urang ieu silsilahna sanadna nyambung. Kula menang ti guru kula menang ti guruna deui, guruna menang ti guruna deui, terus nyambung dugi ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandana nyambung aya syahadah. Bukhari boga syahadah, Muslim boga syahadah. Geus nu datang ka kula mah aya ngaranna ti Kangjeng Nabi ka anu tadi kula aya. Cukup yang ka sorga mah eta ge. Coba nun menang di majalah, nang di koran, di zaha eta fa syaittanuhu wa syaitanun, guruna setan. Ih, nu mentek sing hade. Mentek ngaji hadis teh ujung-ujung nama jang menang sumbangan. Yen proposal. Adana beberapa yen proposal teu turun. Aduh, lawan menturun menyana geser bapak. Aja teka duluan ku bupati eta proposalna. Nai hese jasa masyaallah teu menang sambarangan. Islamun orang ngaji hadis tete itu soal silsilahna majana dan riwayatkeun bae cak guru. Namun orang itu soal sanadna ngariwayatkeun ingsun beda. Orang ngaji Bukhari atau manggih di mana lantaran jan pernah ngaji, can pernah ngaji khusus hadis dan riwayatkeun bae. Tapi mun geus pernah ngaji hadis mah ngariwayatkeun ingsun. Eta mah sakadar istilah maca nu pernah ngaji jeung nu teu pernah ngaji. Geus sararieun nu pernah ngaji mah lantaran aya doktrin-doktrin, aya kakuduan. Oh hese. Ngaji Bukhari mun hayang khusus boga ijazah khosoh kudu 7 kali tamat. Boro-boro 7 kali kakarag sakali ge geus nundutan bae. Heuai deui. Tek ngaji Bukhari mah ku guru dijelaskeun mun urang kabeneran di dinya kacai teu ngadenge tulis lantaran kudu ngadenge ti dituna sami'tuhu sami'na. Gitu kan hadasana. Namun teu neuk nang di mana? Tegese ngaji hadis mah sing hade. Komo lurah manggesilok dibaca-baca aja hadis dage. Saya pernah mendengar atuh sabira lurah atuh pasit. Tambah jangan ngajalarkeun ujung-ujungna mah sanajan ngahadis Quran ge di KSFPTI nya nama. Ujung-ujungna mah kos kiai Golkar kajian ngahadis kajian ngomong Quran ge ujung-ujungna mah teu fulus kene. Eta mah dilugar-diliger doang mah. Gola Zaur Jabir bin Samurah kungsi Kanjeng Rasul didatangan hiji lalaki geus maot di gotong. Ulun yang songkeun ka Kanjeng Nabi si lalaki eta teh qatala nafsu membunuh diri di maqam masyaqis sakururuhit Jampari. Kumaha tah tinggal nyalateun bae apa Kanjeng Nabi nyalateun falam yusolli alaih Kanjeng Nabi mbungeun nyalateun teu Kanjeng
jelema nu boga hutang delok nyalakeun Kanjeng Nabi mah jelema nu bunuh diri embung kos di urang kiai teh pilih-pilih mun sugih diola urus lamun susah dak siapa diola eta ke Golkar kalarit rawahu Muslimun ngariwayatkeun ka hadis Imam Muslim. Masya Allah nu bunuh diri teh tiba heula datang ka kuari loba jasa. Ya Allah ya Rabbi. Lantaran geus teu mahi di otakna urusan teh leuwih gede batan kapasitas otak. Sehingga mudah teu kuatin ku gede hutang teh gede kahayang penampungan seetik ai pemasukan ngan saukur 1 juta sabulan ai cita-cita hayang meuli Fortuner ya otomatis mudah ai kayaan pas-pasan awakna jeung beungeutna ai kawin hayang kanu geulis hayang ka artis zawiji ya ada modal kudu ngukur tangtung wae kurang Karawang mah ngukur tangtung bae ai beungeut kos kieu mah beungeut perang wayahna we kawin teh kudu nu gelis-gelis geus asal aya napasan bae geus ya Allah ya Rabbi tapi ya waris waktu Allah ya nu ngatur kadang-kadang nu kasep pamajikanna jore kadang-kadang nu gelis salakina jore tah ngarepkeun kitu urang teh ayeuna nu kasep kawin ka nu gelis mah tama pariuk mengekek batu tama pas tama ieu kabeneran beungeut jore urang ieu lalaki aya meunangkeun nu gelis jarang terjadi tapi ya Allah ya Rabbi bal mana lijmali utawi gilai kumana kang bangsa ijmal qadilun nafsahu tawang kang abonoy ngawake gedeli ko inistahala namun amri ngahalalkan ya gadil zalika yang mengkono-mengkono kotlu bahwa maka utawi ya gadil gafirun iku kang kafir menjelema ngabunuh diri tekadna memang halal gitu telantaran geus teu kuat teu kafir kumenang wa ulam yasahila zalika bahwa fasikun sanajan lamun teu lam yasahila lamun rami ngahalalkeun ya gadil zalika ing mengkono kotu bahwa kaudaya gadil fasikun iku kang fasik terjadi di mana ya di mana baik gede hutang teu kuat bunuh diri tapi tengah halal ke ngan teu kuat bepasek itu kene urusan dagang aduh ya hayang gede teu politik bae lah aing mah izin bunuh diri tapi tengah halal kan pasek mun halalkeun kafir lantarannya hayang gegerahan cek bahasa Kangjeng Nabi mah hayang ngagerakeun paeh padahal urusan aing pan nu ngatur teu paeh mah dalamunnya hayang gegerahan bertindak bunuh diri mun asa halal kafir beres sama urusan kos kitu mah ieu mah frustasi diputuskeun ku kabogohna insyaallah kasakadar diputuskeun ku kabogoh nginum baygon ceknya nama susu meureun baik gue diinu modal termasuk perang teu beunang bunuh diri mah tetep bae teu meunang kajen teuing lompat ka dieu lompat ka ditu ge tetep bae teu meunang ulah diniatan bunuh diri pokona mah berjuang ngalawan musuh-musuh Allah adapun bae geus eta mah urusan Allah. Adapun orang bunuh diri tetep bae teu meunang motif kumaha bae oge. Ieu nu dimasalahkeun ku ari bom bunuh diri. Eta teh teu meunang atuh nanahonan teh geus kitu teh. Sok wae perjuangkeun sakemampuan urang tanpa bunuh diri.
Qad taraka Rasulul Karim, teman-teman ninggal sabah Rasulul Karim, Rasul kang moya salat alaihi nyolati ngatasa qatil radan kenalah juga ligori karya kadwalian qatil an misli fa'lihi saking umpama pagawan qatil. Kemantak kangjeng Nabi menyalakan supaya ulah terjadi kedua, ketiga dan selanjutnya. Oh, ku kangjeng itu disalatan bungai-ngai kudu diri besi disalatan ku kangjeng Nabi tah di zaman kangjeng kos kitu untuk menjaga. Jadi berarti gitu darul mafasid asubna, sebab dina agama mangandua hiji jalbul masalih, kadua darul mafasid. Sedangkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tika halti nu teu pernah mondok mah kajian ieu mah jang nu mondok bae langan bungan sia teu marondok. Tika halti teh nalika kos kitu mah cak aing mondok atuh sia ka ditu ka pondok yang Haji Fendi. Wa sallallahu alaihi lan teman-teman nyalati alaihi ngatus qadil sahabat radhiyallahu anhum. Ganilar benu sabah Allah sahum saking sahabat. Ya Allah yudfana bila sholatin berpun yantara dan pendem dan kubur ya katil kalanora dan sholati. Tapi kangjeng Rasul marentah ke sahabat majung sholatin teteh supaya ulah dikubur tanpa disolatin. Pasik sholatin baik. Dalilul labji utai kilaki gurayan kang bang salabat bimasyaki sajamum miskosin. Tawi masyagi iku jamai laban miskosin wawalan wadaya miskos daigun lasunariobun ruruhid kang ambagal hirbati kaya tumbak. Dalam yusali alaihaya ukubatan lau karna nyiksa lau gaduh qatil wawalan ligori lan kena nolak kadalian qatilan mitifali saking umpama pagawean qatil bikul hadis. Tawi gilai gubigi hadis ada mausalatil hakim iku aranya lati hakim ala qatilin ngada sayang kang ngabulun nafsai ngawati qatil ulah hakimah ulah nyalatin wali gorilan kadwalian hakim kiai ulah ayu saliyah nganta nyalati hakim alaihi ngada zaqatil limarahun nasai kena barang kang Allah kenwing mazhabah Imam Nazai. Anda Rasulullah yang satu kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galaikum wajaba kangjeng Rasulullah aman nama fala usalli alaih napan udah ingsun maikum maka olah nyalati ingsun ingat zakatil ustafadu maka dan amri faedah min hadzal sesaki kila hasrana garong 1 miliar gitu kangjeng Rasul mah iku usalli alaih nyalati agar ingat zakatil. Salian kangjeng Rasul dipersilakan bahasana ama anak mafala usolli alaih kuring mah moal nyalatin berarti maneh masilahkeun nyalatin kanu boga hutang kangjeng Nabi matara nyalatin moal ulama anjeun mah ulas bae nyalatin mendak nu bagus mah kiai mah kuari ulah nyalatin tanya ulang ngridit henteu gautang tadi bang kabang gautang temun gautang ulah nyalatin hampir baroga hutang kabeh bari mah pemasukan sholawat ke kiai Nabi Hurairah wallahu alam bisawab. Nasyidul hubbi yahduna wa tasbikuna amanina wa tasbikuna